A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ibadihi kiram ila hadrati khususan Nabi Allah Hidir alaihi salam yang dimakan wa ila hadrati khususan Sultan Auliya Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirrahu wa ila hadrati khususan Salim bin Samir al-Hadrami wa ila hadrati khususan Syekh Nawawi Tanaraban dan wa ila hadrati khususan Syekh Khalil Bangkalan Madura wa ila hadrati khususan hadrati Syekh Yahya Syari Sumailari khususan Haji Ahmad Fatih wa khususan Al-Jalani wa khususan radhiyallahu anhum ghafarallahum dzunubahum wassalihim wa ibrahim bil barakatil Quran al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wa qala sallallahu alaihi wasallam sareng terus ngadhep Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innal mar'ata sanyanyana awewe idza kharajat di mana-mana keluar awewe min baitiha ti imahna eta awewe wajajuha jeung ari salakina karihun eta ijidan ngawaeun keluar awe teh sedangkan lalakina tersepeun nya bialam yarudha kalawan teu mikarido eta salakina teh anha ka eta awewe bihurujiha dina kaluarna eta awewe lana maka ngalanat kaita awewe kulo malikin sakabeh malaikat pisamai anda di langit wa kullu sayin jeung sakur-sakur perkara marat anu ngaliwat awe kana eta perkara alaihi kana eta perkara ghairul jinni anu salianti jin wal insi jeung manusia khata nepi ka balik ditarji'a awewe eta ota tobat jeung tobat eta awewe eta sarwiti boga salaki cenah caritana teh Bang salakina teh Ki Umar ada biasa nambaran eta sarwiti tukang liar pas boga salaki ge hayang ngaprak eta matak awewe mah mun aya budak awewe entong cenah dibiasakeun liar lah kajian liar ge nu manfaat liar teh nu puguh ya dan ulin teh parugu ulah-ulah teh ulah ngabiasakeun. Ya lamun ngabiasakeun liar kita boga salaki teh hayang teh liar we kita. Gitu. Awewe mah alus kana di imah. Gitu. Kecuali aya ridho ti salaki. Awewe. Kumaha cenah ya jengan ya sarwiti teh nganu pogo kaluar be eta teh hayangna teh ulin. Jeung saulina jeung teman-teman gitu. Jeung teman-teman ulin eta sarwiti teh hayangna teh keluar teu betah di imah manehna keluar sedengkeun salakina teh tersepeun eta teh ngan nyaram teu bisa nyaram bakat ku aral bakat ku antep we cenah padahal teh mah keseleun salaki gitu keseleun kumaha cenah lamun kitu tah inam ro'ata idza kharajat min baitiha sanyanyana innal mar'ata
sanyanyana awewe ida kharajat di mana-mana keluar eta awewe min baitiha di mana awewe wajah jukal karihun yang sedangkan yang ari salakina eta anu ijidan teu mikarasep kana kawewe keluar di imah ya bialam yarado kalawan temikari do salakina eta wewe tanah ka eta wewe terido keluar beulin ke sarweti eta tak gijen terido ka sarweti keluar bete dicaram tebenang dicaram karena pasea daripada pasea antep sekalian eta kan karepna cenah mah bihurujiha dina kaluarna eta we terido sarta sama sekali. Tah. Di mana-mana aya awewe kaluar ti imah bari jeung salakina teu mikarido la anaha kullu malikin. Gitu. La anaha maka ngalanat ka eta awewe kullu malikin sakabeh pirang-pirang malaikat. Malaikat yang ngarebu. Itu malaikatnya dilanat ku malaikat sakabehna bisa mai anu aya di langit dilanat wa kullu sayin jeung perkara anu ngaliwat awewe naon wae nu kaliwatan ku eta awewe ti mimiti imahna nepi ka wah tingkah mana ini teh nu kaliwatan teh aya batu, aya tangkai kai, meureunna aya jukut, aya onta, aya memer kitu nya. Kaliwat sain samangsana init di imahna teh. Kulo sain marotin kaliwatan alaihi ku eta we. Salianti jin jeung manusia. Dilanat. Ngalanat nu kaliwatan batu sabara batu. Tangkal sabara tangkal. Mun panghijang hayam, panghijang ucing, bener sasatan gitu. Pokoknya mah anu kaliwatan ku eta awewe ngalanat ka eta awewe anu teu dipikarido ku salah ke dina kaluar. Gitu. Kabeh mun panghijang jelema kumaha teh cenah jelema beda deui. Jin komo cenah teu. Katingali deui. Jin mah. Nepi ka iraha cenah ngalanat eta teh malaikat ngalanat perkara anu kaliwat ku eta awewe ku sarwiti anu keluar timah tanpa ridho salake nepi ka ira cenah ngalanat hatta tarjia awat tatuba nepi ka balik deui eta awewe ka imahna atawa nepi ka taubat tah paling dosa tah eta awewe kadang-kadang mah justru kadang-kadang mah atoh salah kita apaleun teh asa merdeka salah kita apaleun padahal mah dosa gede mana gue religion salianti jin itu lain nurut ka salaki lain hormat lain itu katanya diantep ku salaki teh karakah mungkin komo wah ada salaki orang macam tara ngomong keluarna ge justru teh ngomong teh saking kesal dicaram teh menang dicaram karakah pasea antep we sakalian gitu eta tah awewe anu kaluar teh aya ridho ti salaki malaikat nu aya di langit ngalanat gitu perkara-perkara anu kaliwatan ku eta awewe oge ngalanat ka eta awewe anu kaluar ti imah gitu nepi ka balik deui mun sajam mun 2 jam 2 jam liarna sapoe wah sapoe eta meureun dilanat teh awat tatuban we ka tobat atawa tobat eling jadi salaki dari antep teh maka ngajakeun eta aya we alasanna teh eta padahal salaki cicing teh bakat kesal teh jadi ulah tojo atoh wah ada tuh ngomong teu ngomong teh cicing padahal mah teh mah aduh eta sabab ge cenah ninganan amakna jalma nu berilmu mah cicing amakna jalma nu bijak cicing tara ngomong cicing antep sekali gitu. Wa qala sareng ngadauh sareng paras ngadauh sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amatardo
tarda nanterido salah sahiji kunna salah sahiji teranjen kabeh teranjen awewe ayat Tuhan nisa eling sakabeh awewe nisa tegasna sakabeh awewe hadhil ummati di umat innaha sanyanyana awewe idza kanat eta di mana-mana bukti itu awewe hamilan eta reuneuh min jawjihati salakina eta awewe wa hal narita salaki anha teh awewe eta radin ridho eta salakina teh nya kudunya da meureunna pamajikan urang bi antakuna kalawan jen aya mutiatan maya awewe mutiatan eta nurut lahu kasalakina pima dina perkara yahilu anu halal perkara wa mislu ajeng eta seperti awewe alamanatu ari amat al mu'minat anu mukmin hamilatun anu reuneuh amat min sayyidiha ti gustina itu amat innalaha sanyanyana itu pikeun awewe aibi analaha tegasna kalawan sanyanyana pikeun awewe mudatan dina waktu hamilna dina waktu hamliha reuneuhna eta awewe mislu ajri shaimin eta seperti ganjaran jalma nu puasa al qaimi anu ke perkara pisabil ke perang dina fisabilillah dina berjuangkeun agama Allah jadi tegasna perang jihad kumaha cenah jangan ya wewe teh yeureuh ya sarwiti rumah tangga kawin jeung Ki Jaed kawin keur Ki Jaed atuh meureunna ngaran kawin teh terus nepi ka reuneuh sarwiti teh ku sareuneuhna atuh ku salakina reuneuh eta sarwiti Kang cenah abdi teh ieu geus telat eta telat bulan ya, disangkana telat bulan teh telat bayar listrik atau bayar bae cenah telat bulan teh pada teh telat cenah 3 bulan ya teh aya pasti pariksa teh geuninganan reuneuh sarwiti teh atoh atuh keur mahayang boga budak rumah tangga sakitu lilana teh nya hayang boga budak sono kitanya hayang mamangku budak komo cek nini akina cek non mitohana indungna mitana hayang boga incu pasti kersakeun ngolah teh direuneuh deui aduh nepi ka nang naneng nih gitu eta sarwiti reuneuh salakina ridho eta sarwiti eta ridho hadap ku manehna reuneuhna ya ridho da kemajikanana ridho nah di mana-mana aya awewe atau pamajikanana awewe reuneuh dipikarido reuneuhna eta ku salakina mutiatan awewe ta turut lahu ka salakina teh nya pimaya yelu dina perkara anu halal wa mislu ajeng eta sapertikeun awewe alamat turut kumaha tah pikeun awewe anu reuneuh anu dipikarido ku salakina mislu ajir shaimin eta sapertikeun ganjaran jalma nu puasa gitu anu puasa puasanan qaimil fisabilillah puasana keur perang dina jihad ngadekeun agama Allah nya puasa nya perang gede pisan ganjaranana itu ganjaran-ganjaran eta paka dibikeun ka awewe nu hamil nu dipikarido ku salakina terjauh bedana wa misrual amatul mu'minina hamilan min sayyidiha seperti amat anu hamil kudu nunganana sarua halal amat mah kudu nunganana dibeli teh pan dibeli atau dibayar gitu.
Jadi awewe anu dipikari do ku salakina dina hamilna. Payana hamil salakina ridho maka eta dibere ganjaran puasa. Ganjaran puasa anu keur perang jalma puasa anu keur perang dina perang ngadegan agama Allah nu jihad. Ganjaran berarti luar biasa ganjaran nu hamil teh. Tapi make jeung aya hoream hamil euy. Aduh. Ayeuna aya nu hamil mu ngajuru tadi. Aya teh jelema teh. Wah, selalu nya. Mu ngajuru teh mata disesar we. Gitu. Padahal disesar mah lamun aya alasan-alasan teh bisa ngalahirkeun. Aya mah haja disesar gitu aya. Baru Pak. Wa idza asabaha jeung di mana-mana keuna ka eta awewe naon tolkun nyeri ngajuru sarwiti teh nyeri ngajuru teh Kang cenah geuningan nyeri ngajuru teh endek sok aduh songkol gitu nya kacerik jajeritan eta rupa-rupa ku nyeri marana mata kitu ge moal bisa ngarasakeun lalaki mah kalau kumaha oge lantaran ada pengalaman nyeri ngajuru teh geuningan wajul wiladati nyeri ngajurukeun budak teh lam ya'lam anu henteu nyahoan sa ahlus samai ahli langit wal ardi jeung ahli bumi min insin tegasna ti manusia wajini jeung jin wa malaki jeung malaikat teu apaleun ka nyeri eta teh nya dateng ngarasakeun kamu lalaki mah maupia kana perkara upia anu disamarkeun ya perkara aya hobia tegasna disamarkeun laha pikeun awewe min qoroatin tina pirang-pirang kabungahanna ain kabungah panon amin sayin tegas tina perkara napisin anu alus anu taqiru bihi nu bungah kalawan perkara ainuha non anu panonna itu awewe li ajli karena arah-arah perkara akhlaqoha anu ngabingbangkeun ka eta awewe nyeri cenah ini teh beres ngajuru bunga bro paribasane ngana sabocat bisu Allah eta bakat ku bunga istilah bahasa sabocat bisu teh anu ngalahirkeun kana nyeri eta bunga ku Allah dibere pangbubunga katanya faida wada'at maka di mana-mana ngajurukeun lam yakhruj ngajurukeun awewe lam yakhruj henteu kaluar min labaniha tina susuna awewe susuan itu ngalahirkeun teh cenah juratun non sarogotan saeutik oge teu susuan dia awewe teh ngajuru teh beda min kalawan domajing pasukunin jeung sukun ro ya mata susuan cai susuan lain susuan nya awewe pasti susuan ngan ya awewe ngalahirkeun teh cai susuan karunya budak meureun teh nganyusu teh pas domba diserong ngajur nganyot jeung domba alusna susu domba jeung susu sapi ge walam yamasa jeung henteu ngenyot budak teh nya waladun tegasna budak tedekeun ngenyot teu gumeureun eueuh cai susuan ya sarwiti teh entos ngalahirkeun teh eueuh cai susuan min sadiha dina susuna eta we masotan kana sakenyotan eueuh pisan ieu mah sakecelak-kecelak pisan eueuh saat ya wewe pae sarwiti teh nya saat susuna teh beres ngajuru teh binas bin masotan kalawan dinasobkeun lapad masotan wa binain jeung dimabnikeun lapad jamsu ya lapad lil fa'il kana fa'il malum wa ya juju jeung benang binaun naon dimabnikeun ya lapad
lil maf'uli kana maf'ul majhul. Ila kana angin aya eta tetepikeun awewe bikuli jur'atin kalawan tiap-tiap ruh tiap-tiap rogotna wa bikuli masotin jeung tiap-tiap kenyotan naon hasanatun hiji kahadean. Pain asyara maka lamun nganyerikeun budak kawewe lailatan nganyaringkeun lain nganyerikeun nya. Pain asyara maka lamun nganyaringkeun awe eta budak kanyaringkeun ya budak kawewe tengah belayalan dina waktu peuting ceurik oek oek kembar budak teh yang nyusu ti peuting teh. Tasar witi keur sare terus ngajur teh budak teh ceurik. Ae wahidatan tegesna dina hiji peuting. Ting ceurik teh diheureuyan ku bapana meureunna. Ini budak teh ceurik. Kana maka ya eta tetepikeun awewe mislu ajri sabina raqobatan sapertikeun ganjaran 70 orang abid. Wah, gede ganjaran euy. Sabar kagaingkeun ku budak ieu budak teh ceurik najana bawa susuan oge. Bawa cai susuan. Sabar. Eta naon sapertikeun ganjaran 70 orang abid rokobatan tu'atikuhum anu ngamerdekakeun eta awewe fisabilillah kana sakabehna. Hadenya duh gede ganjaranana eta ngurus budak teh. Oek kada bapana mah moal daek teh care we bapana mah teh kerek. Bapana mah sare we. Indungna mah budak ceurik korejat indung bapana meletet ceurik sare deui. Darek nyusuan bar bapana nyusuan kumaha teh begeut susu. Gitu. Nenung nama meureun saat aya di kempeng pada bapana di kempeng mah teh empengan we da hare-hare we. Aya pitaati tegasna dina taat ka Gusti Allah taala bi ikhlasin kalawan ikhlas. Amin goiriyain tegasna henteu aya riya. Qala manawiyun tos nyarios sa manawi al muradu jeung ari anu dikarepkeun bisa mina ku sabina 70 abid dan merdekakeun abid taksirun eta kalobakeun eta ngalobakeun wa mislu jawajatin jeung eta tetep saperti awewe al amatu ari amat mu'minatu amat mukmin alhamilu nu hamil ya amat min sayyidiha ku gustina atau kudunungan eta amat rawahu ngariwayatkeun al-Hasanu kana ya hadis sa Imam Hasan bin Sufyan wa Tabrani jeung Imam Tabrani wa Ibnu Asyakir jeung Ibnu Asyakir anu salamatan de salamatan anu hal non anu ngalorok kadinya sanes Asyakiri Asyakir jeung liana an salamatan de salamat anu ngaluarkeun hadat nati Gus urang Sayyidina Ibrahim nyada Sayyidina Ibrahim ibnu Ibrahim putra pamegetna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qala Rasulullah sareng ngadawuh Kangjeng Rasul